Tah di Sunda mah teu manghi musola tok salat tara teu apaleun orang Sunda teh kenal teu ka Gusti Allah teu. Punten Kang Opay, Kumaha satu acan ngarona di kawitan sim kuring teh hoyong naros. beres Pan karinding lingkar teh aktif oge dina karinding sholawat. Tah satu acan lebet kana sholawat, Kang Opay teh sok macakeun heula raja. ya ya Tah oge di tengah-tengah teh kadang sok ngabahas oge masalah jangjawokan. ya Tah pan anu ku Pak Opay dibahas teh anu biasa dicanakeun teh sholawat. ya Ari sholawat mah identikna teh sareng doa. Tah terus naon perbedaanna antara rajah jangjawokan sareng doa teh? gitunya Mun. perbedaanana raja yang jawakan sareng doa gitu Oh. eta. Tah kieu pengintan jantan anu kahijinya karinding lingkar teh memang urang kahijina teh cenah batur tos seueur pan karinding grup karinding gitu anu nyana nya temana teh kasundaan lagu-lagu Sunda kan gitu. Terus pengintan nya rekan-rekan urang sadayana pengintan anu pangpayun nya karinding attack moal eta mah identik nya sareng metal segala macam gitu. Pengintan karinding lingkar teh nyana hiji naon anu teu acan aya gitu memang teu acan populer teu acan viral lah cek budak ayeuna mah gitu nyata sholawatan gitu. Tah karinding lingkar teh nyana we ieu na teh tajukna teh karinding sholawat gitu. Jadi intina teh pangintan kunaon nya anu kahijina urang pangintan sanes maca pasar lah nya maca pasar mah awan gitu. Da agama malin kejualan pan gitu. Pajantan anu kahijina pangintannya ya sim kuring pangintan ngajak gitu ngumajak ka ngumajak ka para wargi sadayana anu manco di karinding lingkar pangintan urang sasarangan sholawatan gitu. Tah terus pangintan anu neme pertarosan sim kuring di karinding lingkar sok maca raja ras gitu sok raja terus di tengah-tengah oge sok ngabahas perkara jeung jawokan oge kan gitu. Tah terus lagu-laguna sim kuring sing rekan-rekan pan karinding sholawat lagu sholawatan bae sholawatan kan sholawat anu hareubul baheula kolot baheula kan gitu sholawat munfarijah terus mantan sholawat naon sholawat badar sok biasa. Tah panginten kieu Kang hiji aya raja teh panginten menurut sim kuring lah gitu nya sapamenak sim kuring aya raja teh hiji etika meureun karuhun urang hiji etika karuhun urang lamun teh kalaksanakeun segala sesuatu teh mesti ngaraja gitu. Tah panginten raja eta teh eusina beda-beda gitu. Tapi maksudna mah panginten raja teh eta teh hiji mentor di hampura gitu anu kadua meureun arek ngalaksanakeun hiji perkara mudah-mudahan ditang tayungan pan kitu ku pangeran ku Gusti gitu eta. Tah panginten salah sawetna kieu we kareng lingkar teh upami renjak bubuka sok aya kalimatna kieu amit ampun nya parun ka Gusti nu Maha Suci kitu nya nada pangjian pangraksa abi kempal seweusiwi pan kitu. Jadi ningali ti dinya mah renjak bubuka tangtos raja mah sok dianggo ku saha wae atapi ku karuhun urang teh dina acara-acara ngariung-riungkeun jelema gitu. Mata sok aya bahasa kumpul seueusiwi sanes kantan kan kitu eta. Tan ka hiji raja kitu nya. Jantan sementawis menurut abdi fungsina raja teh panginten hiji etika karuhun urang kanggo muka hiji acara lah supaya disinglarkeun tina hal-hal anu yang tidak diinginkan gitu seperti itu. Tanu kaduana paintan tadi jangjawokan tadi jangjawokan teh naon jangjawokan mah nya mangrupakeun hiji jampe lah gitu pamuncuk bahasa Indonesia mah mantra gitu. Jangjawokan sapertos kumaha jangjawokan teh paintan kieu ai jangjawokan mah hiji mantra hiji jampe sami eta oge nyuhunkeun anu dilakonan ku manehna teh aya dina kaayaan lancar aya dina kaayaan salamet segala macam gitu. Nya hal anu alif pas sapertikeun kieu meureun cek kasarna teh. Aya sim kuring menak meureun jangjawokan teh. Lamun erek nyisiran gitu karuhun urang mah nyisirannya. Jadi mau sisir meureun langsung maca teh sisir aing sisir garu nulingih di pamilihan.
leno kan gitu. Bet penyisiran eta teh hiji jeung jawokan lah gitu. Anu kaduana meureun contohna jeung jawokan teh sapertoskeun tah jeung jawokan mah mun lebih identik karena hal-hal anu rek dilakonan ku urang nya supaya aya dan mulus rahayu gitu. Seperti tadi ngacanya supaya kasep kan gitu meureun eta. Laras. Heeh, teras mantan yang jawakan. Teras aya deui mantra teh contoh misalkan anu teu sadar ku urang sok diparakeun oge gitu. Contoh naon? Budak urang labuh gitu. Contoh teh misalkan jam naon teh? Jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak rumpat, nah seperti gitu. Seueur atau lo merek tandang makalangan si mau aing si mau maung. Tah seperti gitulah. Eta mengerupikeun hal jeung jawokan. Di mana dipakena jeung jawokan? Jeung jawokan eta mah dipake henteu wungkul dina acara gitu. Bebas eta mah. Perorangan, teu naon gitulah. Lebih kadinya menurut abdi mah jeung jawokan teh. Anu katilu meureun kieu. Anu katilu mah doa. Ari doa mah luyu jeung papatah syariat agama urang. Naon doa teh panten eta sarua eusina mah menta kasalametan, mun rek usaha bermenta kalancaran atau jika nu tadi lamun rek ngacepan ayeuna mah budak ayeuna aya doa doa bercermin segala macam kan gitu. Terus upami hoyong rek tuangnya maca doa kan mau makan seperti gitu. Jadi eusina hampir-hampir sami gitu supaya naon dilaksanakeun ke urang teh mulus rahayu gitu berkah salamet mencek orang Sunda mah kitu. Pajantan perbedaanana teh jelas lah. Tak ari doa meureun doa mah lebih identik karena ketika orang ngalaksanakeun hiji perkara tapi aya patokan-patokanna seperti kitu. Tah panginten kan salit perbedaannya, salit perbedaanna nu mencolok mah panginten upami doa mah jelas dina Al-Qur'an oge. Aya kan instruksina gitu. Udhuni pasti. Heeh, ku Gusti kan ku Allah teh dipiwarang. Udhuni astajib lakum seperti kitu. Terus panginten aya deui hiji ayat teh naonnya? Wa idza sa'alaka ibadi fa ini qarib paliyah nanti kitulah anu kaditun teh paliyastajibuli wal yu'minu bi geuningan kitu. Tah eta aya jelas eta mah nya tatakonna meureun Al-Qur'an. Ta upami rajah jeung jawokan aya teu tatakonna bisi nanyakeun kan kitu. Bisi nanyakeun aya teu tatakonna aya teu patokanna. Tah sementawis mah sim kuring kieu panten. Aya di Sunda mah da teu aya anu patokan kudu A kudu B kudu C henteu gitu menurut abdi mah sabab nya anu sering dibahas teh aya orang Sunda mah kumaha nya sifatna teh teu ngagaduh-gaduh gitulah. Tina bahasa oge atuh orang Sunda mah nya sapertoskeun kieu. Tina bahasa ge orang Sunda mah naon teh init ngali gincing nya datang nolong kewang lahir ku pangarti sudah ku pangabisa pan gitu. Orang Sunda mah teu ngaboga-boga. Jadi memang sim kuring kita acan menak gitu aturan lamun ieu kudu ngaraja, ieu kudu jeung jawokan teu aya. Tapi panginten eta mah mangrupakeun hiji adat anu geus turun temurun we. Gitu. Tah eta lah eta kan perbedaanana panginten nu tilu eta teh kitu. Oh mun. Tapi upami kitu mah aya henteu hubunganna antara raja jeung jawokan sinareng doa teh. Nah, kieu panginten. Hubungan nu tilu eta mah sim kuring erat pisan gitu. Ditingali tina persamaan tadi. Raja menta kasalametan. Terus jeung jawokan sarua menta kasalametan. Anu katilu meureun doa sami menta kasalametan. Naon nepi ka hayang kan eta persamaanana. Tah teras panginten korelasina naon? Korelasina kieu. Tina bahasa raja we contona teh misalkan amit ampun nyaparulun ka Gusti nu Maha Suci. Gitu. Ari Gusti nu Maha Suci mah bencek agama urang saha Gusti Allah kan kitu eta. Anu kaduana meureun seperti kan kieu si mau aing si mau tan gitulah. Terus aya deui baru jampe-jampe harupat anggar kan pamentana mah kasaha si eta teh menta teh kitu pedah teh disebutkeun kan kitu anggar menurut sim kuring mah kitu lamun karuhun urang harita naon teh dina hatena panceg beuteun ka pangeran urang ka Gusti Allah contohna mah kitu. Jadi korelasina sangat kuat ngan meureun ieu kunaon disebutkeun rajah jeung jawokan jeung doa teh ieu beda zaman kitu cek abdi mah. Beda zaman hiji meureun lamun sederhana mah kieu lah rajah teh hiji doa oge tapi kur zaman baheula zaman buun gitu mungkin wae zaman Islam teu acan lebat
ka urang gitu. Terus jeung jawokan seperti kumaha sama. Jeung jawokan oge cek abdi mah gitu. Jadi aya sebelum ajaran agama aya sebelum Islam teh lebet kata Tatar Sunda lah gitu. Tah panginten ayeuna aya doa muncul. Jelas atuh eta mah. Para wali anu nyana nyebarkeun agama Islam di Tatar urangnya, di Tatar Sunda tanapi ka Indonesia lah gitu eta. Meureun anjeunna tos berbekal ilmu pengetahuan masalah keagamaan gitu. Mata aya nu unik caritana. Kumaha tah? Unikna kieu kabungkur teh. Jadi kesimpulanna mah eta kaitanna erat lah korelasina antara raja jeung jawokan kan gitu seperti itu. Oh, Ngan peda ayeuna meureun ku sababna ku sababnya orang Sunda gitu atau manusia Sunda gitu. Tos jarang damang pelajaranana tuh. Jadi tidak jadi ageman pan kitu. Aya pelajaran raja teu eueuh pan. Aya pelajaran jeung jawokan eueuh, tapi pelajaran doa mah aya. Di TK, di sekolah agama pan kitu. Nah, sehingga meureun itu mengikis gitu, mengikis bahasa. Tapi sarua padahal mah gitu. Tanu lucu teh kieu apa eta? Kapungkur teh mun tempat mah ke zaman Snuk Hugronye lah aya eta teh hiji orang luar negeri mun tempat mah kitu, orang luar negeri. Jadi misina teh itu misina teh hayang punten-punten lah gitu. Hayang meureun mengkapirkan gitu mun zaman ayeuna mah gitu. Lain mengkapir katanya menyesatkan lah gitu eta. Sabab naon cenah? Tah ku alus-alusna bahasa di Sunda gitu. Nepi ka bisa nyalametkeun ejeng ngamentalkeun jelema nu hayang ngarugurukeun Islam. Contoh kieu di mungkin lah di Arab atau di Timur Tengahnya para wali tos ngagaduhan ilmu bahwa pangeran urang teh Allah gitu namina kan jelas gitu. Terus meureun kewajiban urang ka Gusti Allah teh naon salat pan kitu. Terus panginten di mana tempat salat teh di masjid pan kitu. Tah ku unik-unikna orang bahasa Sunda gitu bahasa Sunda dugi ka si orang barat eta teh lieureun sabab pas datang ka Tatar Sunda gitu nanyakeun gitu kenal teu ka Gusti Allah teu gitu kenal ge ka saha ka pangeran gitu jadi sedangkan ajaran manehna mah kapan Tuhan kita adalah Allah pan gitu manehna datang ka Sunda teu bangi ngaran Allah manggina ngaran Gusti jeung pangeran pan kitu tanu kaduana dina masalah salat gitu di masalah salat nanyakeun sok salat tara teu apaleun orang Sunda teh anu salat teh gitu da anu sok anu diajarkeun mah nya netepan gitu Allah netepan pan gitu eta lieureun lah gitu erek karuksak salat mun tapi teu manggih salat teh di mana kan kitu eta tanu katiluna anu yang seuri deui gitu tempat salat teh mushola gitu kan identik nama nya mushola kan mushola tah di Sunda mah teu manggih mushola aya ge tajung aya ge langar pan gitu jadi lieureun eta teh jelema teh balik deui ka ditu jadi teu jadi artina naon duh teu kapanggih euy Allah teh salat teu kapanggih mushola teu kapanggih gitu nah di dinya panginten jantan para wali teh ngahargaan budaya anu aya di urang gitu jadi hartina wah ieu halus ya sabab naon sabab Sunda mah geus leuwih ti heula gitu tibatan ajaran agama Islam lebet ka urang jantan dicocokkeun sapatos kitu di dieu mah cocokna di Sunda ieu mah sanes salat kusabab lamun diajak salat teh mungeun kan kitu hayang ge netepan lamun nyebutkeun Allah teh mungeun tapi pangeran Gusti hayang agung pan ngaran itu kan sami wae maksudna mah kadinya maksudna mah kadinya tapi penggunaan bahasana kan kitu kapungkur gitu menerapanana tah maka anu tilu tadi weh deui tadi jadi raja jeung jawokan sareng doa teh eta keneh cenah gitu tapi dalam penggunaan bahasa nu beda gitu ali raja mah tadi weh deui penggunaan bahasana halus secara halus pan gitu muka acara pasti ku raja supaya lancar jeung jawokan kadang-kadang aya bahasana anu kasar cuma aing muka itu pan aing-aingan dina eta mah patras menta nu doa mah ngangona nya bahasa Arab gitu doa mah gitu sakumaha diajarkeun ku para ulama ku para ajengan gitu jadi korelasina erat pisan jadi cek abdi mah secara sederhana raja jeung jawokan jeung doa teh eta keneh dari masalah keyakinan mah pamadegan eta mah kudu kumaha jelema masing-masing gitu ayeuna ge aya jelema misalkan anu sok puasanya sok ngamalkeun amal naon teh Al-Qur'an tapi dipake teu bener ngaroe pan kitu
tapi ayeuna urang raja pangintan jang jawokan tapi hati mah mantang ka Gusti Allah eta mah benar mah teu simkuring kitulah eta pangintan. Hatur nuhun pisan Kang Opan. Siap. Katampi pisan ku abi pertarosan abi ka walar sadayana hatur nuhun Nah, sakali gitu, dia punten ngaganggu waktosna nya. Tos sawios. Turun atunya. Tos satu siap-siapnya. Bade ngarona ieu teh. Ngarona